Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalayan asma'na Allah anu maha milah tur anu maha asih. Al-Islamu bilisani wayadihi. Ari Islam teh anu sok silih salametkeun ku lisana sareng ku dampaleunna, ku elmuna anu dipaparin ilmu, ku jabatanana anu dipaparin kakawasaan, ku hartana anu dipaparin kalebihan finansial sareng anu sanesna. Asih, asuh, asah, makom yakin anu kagenep dina bahasan rekawis tauhid asma nyaeta makom khauf. Dawuhan Allah Ta'ala dina pembukaan surat Al-Hajj ayat 1 nepi ka 2 anu hartosna atanapi pisundaeunana kieu. Eling-eling manusia kudu takwa aranjeun ka pangeran aranjeun, sangkan aranjeun aman tina pakeu. Karena saenyana genjelongna dunya menjelang kiamat eta hiji perkara anu hebat, nyaeta poean aranjeun ninggali matak soak gampang leupeung nukeun yusuan cur karena susuanana ngeuneuh ngadadak ngajuru jeung ninggali anjeun Muhammad rasa kabeh manusia saperti anu mabok, padahal saenyana mah lain mabok, tapi siksa Allah anu berat. Makom yakin anu kagenepna anu kudu diambah kudu ngambah jalan ka Allah nyaeta anu sok disebut salik atawa salikin, nyaeta makom kau hartina sieun anu dimimitian sieun ku siksa Allah, ku bendu Gusti Allah, sieun ku neraka anu antukna tapi ka ngagulung sieun teh wungkul ku Gusti Allah. Sapertos dawuhan Gusti Allah dina surat Al-Baqarah ayat 40, wa iyaya farhabun, hartosna jeung ku kami kudu sieun aranjeun. Dina Al-Qur'an sareng dina hadis anu nyayoskeun beratna siksaan di akhirat eta kacidaseurna. Contohna hadis anu nerangkeun beratna siksa dina poe kiamat sapertos hadis sahih riwayat Bukhari sareng Muslim. Jalma-jalma kaesangan dina poe kiamat nurutkeun kumaha amalna waktu di dunyana, malahan aya anu kakarapan dina kesangna sorangan. Sabab kesana aya anu tepi kana ceulina, aya oge anu tepi kana mumuncanganana, aya anu tepi kana turuna, aya anu nepi kana handapeun bujalna, aya anu laput bahamna.
ieu teh diantarana kesang anu henteu kaluar dina amal ibadah. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos khutbah anu luar biasa hebatna. Saurna kieu, lamun anjeun nyaho kana naon nu ku kami kanyahoan, pasti anjeun saeutik seurik loba ceurik. Para sahabat anu harita hadir ngadadak meungpeunang raraina masing-masing. Bari sumegruk nangis gitu leehna manahna para sahabat radhiyallahu anhum. Lenyetkeun ku urang sadayana ari kau teh asalna kakaget hate anu timbul tina perasaan kecewa atawa ngajenghokna hate tina leupasna anu dipikat cinta dina zaman anu bakal kasorang. Contohna anu kahiji saperti sieun ku ancaman Gusti Allah. Contohna anu kadua saperti sieun suul khotimah, tegasna sieun maot henteu mawa iman Islam. Sabab dosa leutik oge lamun disanghareupan ku adilna Gusti Allah pasti gawatna. Tah ku kituna ieu sifat sieun ku Allah teh kaasup kana pokok sifat ulama. Sakumaha dawuhan Gusti Allah dina surat Fatir ayat 28, innama yahsha Allaha min ibadil ulama. Hartosna pasti sieun ku Allah di antara hamba-hamba para ulama. Jadi sifat sieun ku Allah teh eta ciri hate para ulama, nyata ulama anu ngamalkeun ilmuna, ilmu lahir sareng ilmu batin, bagian jasad sareng bagian hate, sehingga sungguh-sungguh dina ngajauhan anu matak meunang bebendon ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Saur Imam Sufyan Tsauri rahimahullah, cukup kau ke anu awam matak jadi ngajauhan cegahan Gusti Allah. Margi ari aranjeunna mah nyaeta Imam Sufyan Tsauri rahimahullah, sieun ku Allah teh nepi ka kaluar cai kieu getih. Saur sapalihna para ahli tasawuf nu kasebut kau teh lain anu ceurik bari nyusutan cai panonna, bari angger bae ngalakonan dosa, tapi kaum mah nyaeta nu ninggalkeun dosa karena sieun ku Allah sareng sieun katipu ku tetegenan kana hampura Gusti Allah, bari ninggalkeun kana amal soleh. Kumargi aranjeunna nama para ahli tasawuf kaumna teh bari sarangan ku sungguh-sungguh ibadahna ka Gusti Allah siang sareng wengina. Sabab dina hadis oge kieu ai anu untung teh jalma anu nundukeun hawa nafsuna jeung ngamal pikeun bakal sabada maot salangsulna
Ari jalma nu rugi teh nyaeta anu nuturkeun hawa nafsuna sarta ngarep-ngarep ka Allah ku lamunan. Hadis riwayat Tirmidzi sareng Ibnu Majah. Pepeling makom kau ieu teh minangka nama pamecut sareng panggiring kana giat sungguh-sungguh kana ibadah sareng pikeun ngabendung hawa nafsu tina ngalampahkeun masalah seperti rek maksiat kau ku Allah, rek takabur kau ku Allah, rek ujub kau ku Allah jeung sajamina ti eta. Tapi memang oge ukuran sieun ku Allah ieu teh eta tergantung kana caang hatena sareng maripatna ka Gusti Allah. Sakumaha kasauran Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu, ari kaumna mukmin ka Gusti Allah sareng perhatianana terhadap Allah tergantung kumaha kadar caang panon hatena sareng maripatna ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kukituna para ulama salaf soleh dina sulukna ngalaksanakeun ieu makom kaut teh jadi wiridanana minangka nanana sapertos imam ahli marifat sareng tasawuf nyaeta Imam Junaid radhiyallahu anhu wafat 287 Hijriah. Penting teh dibagi 3 bagian. Sabagian ke ibadah, sabagian ke syarek, sabagian deui ke ceurik. Ya kitu deui anu sanesna. Malahan mun jalma isuk-isuk lebet ka bumina Ibu Siti Robiah Adawiyah radhiyallahu anha mangka bakal ninggali di lebet pangkengna paranti ibadahna seueur cai anu pasti disangkana cai urut wuduna anu padahal mah eta teh cai socana tilas nangis dina wenina. Ya kitu deui nangisna para gegeden para sahabat dina ngaraos lalawara kana hak-hak Gusti Allah. Anu kieu makomna teh sapertos Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Malihan mah saurna aya 2 bulat hideung dina pameunteuna Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lebah handakeun socana si horeng eta teh tilas lucurna cai socana balas nangis hauk ku Gusti Allah tina rumaos seueur lalawara kana hak-hak Gusti Allah. Anu makomna sapertos kieu teh deui nyaeta Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu sareng sedeui anu sanesna. Anu antupna aranjeunna ieu tara sarenga goler cukup ngandalkeun bari diuk bae karena izin ku Gusti Allah kecuali dina kayaan darurat. Tak ayeuna dina perkawis masalah ceurik
cerik anu dijalankan ku para sahabat sareng para ulama salaf soleh ieu teh cerik na hate, cerik na ruh anu katembongna dina badan ieu nu katempuhan nepi ka ngaluarkeun cai panon, padahal hakikatna anu cerikeun mah nyaeta hate. Sakumaha Saur Fudal bin Iyad radhiyallahu an, cerik teh lain cerik panon tapi cerik hate, kusabab sok aya anu panonna cerik padahal hate mah teuas, kusabab cerikna anu munafik oge tina sirahna eta mah lain tina hatena. Jadi cerik ieu teh sanyana mah rupa-rupa. Aya anu timbul tina sirah ieu mah disebutna cerik munafik. Aya deui anu timbul tina dada nyelep picerikeun nepi ka budalna kaluar. Nu ieu mah cerik tina pangaruh kajinan anu aya dina dadana. Nu kieu mah rada seueur, awas sing ati-ati. Jeung aya deui cerik karena gegeran, pedah dirangkul kudu cerik atawa ninggali jeung nguping anu cerik sok milu cerik. Saur Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu an nyaeta imam hakikat sareng syariat. Al-buka asyaratu azza fawahidun minha nalillahi ta'ala wa tis'atu kulluha riya. Anu hartosa kieu ari cerik eta aya 10 bagian, ngan hiji anu karna Allah mah, anu 8 bagian deui mah gagal riya lain karna Allah. Saterasna saur eta imam teh kieu, lamun jalma ngajaran sakali bae dina sataun cerik anu karna Allah, eta insyaallah eta jalma salamet tina neraka. Carana tak ku anjeun dirataekan ieu makom kau timimiti diajar bisa sing nepi ka jadi ahli sareng adat sapertos anu parantos diterangkeun kaumna para sahabat, para ulama salaf soleh ku jalan sieun sareng isin ajrih ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab rumasa taledor sareng rumasa hina di payuneun anjeunna nyata sok sieun suul khotimah, sok sieun istijrad, sok sieun katipu, kagendam, disungkun sareng anu sanesna. Rak dia taluntik hate anjeun sanajan dina amal ibadah oge, sabab bisi alus munggu anjeun padahal goreng munggu Allah. Nu mata kajeun teuing sabada salat oge tetap kudu istighfar sareng taubat, sabab timbul tina rasa kaub sareng isin ku Gusti Allah. Rak ieu makom teh rasakeun sing nepi ka karasa sareng sing nepi ka kaub teh dina lahir sareng dina batin aranjeun, sing nepi ka 100% poal dina naik kana sameme nuncat kana makom roja nyata makom anu katujuh. Sakumaha Saur Ibnu Athaillah radhiyallahu an anu wafat 708 Hijriah dina hikamna khairul ilmi makanatil khasyatu mahu, pangalusna ilmu nyaeta anu dibarengan ku kasieun sarta Allah.
al ilmu inna paronatahu hosyatu falaka wa ila palaika. Ari ilmu lamun dibarengan ku kasieun ka Allah mangka eta manfaat ke anjeun. Sawangsuna lamun henteu dibarengan kasieun ku Allah mangka eta ilmu teh mudarat ka anjeun, malahan ngahujanan ka anjeun.